Oke teman-teman, kembali lagi di Acung Uda Channel Podcast. Ya, di video kali ini, di kesempatan video kali ini kita akan sedikit kira beberes lah poni revisi ya, soalnya ya rada aya ngemitian asup kameranya di Acung Uda Channel gitu. Di video ayeuna hese bahasa Sunda mah rada kagok salit lah gitunya bisi salah sayana jadi kayak bahasa Sunda bahasa Indonesia campur Sunda lah nya. Oke, di video kali ini saya akan sedikit berbeda di upload dan podcast Acung Muda Channel ini, nggak hiburan kali ini. Ya mudah-mudahan walaupun lagi podcast seperti ini tetap menghibur lah ya. Di video kali ini kita akan sharing, kemudian perkenalan, ya kayak anak SD aja perkenalan ya. Perkenalan, memperkenalkan diri, kemudian istilahnya kita kenal jauh lebih dalam siapa sih sosok Aki-Aki, Ki Uda itu siapa, gitu kan, Mang Acung itu siapa, yang kadang-kadang ngeselin, kadang-kadang dipusingin juga sama Ki Uda gitu ya, atau Mang Uda. Makanya sekarang kita perkenalan aja, biar teman-teman juga pas nanti ngelihat videonya tahu, soalnya si Mang itu pernah gini-gini ataupun tahu ternyata orang sana. Tetangga tuh gitu kan, karena mungkin istilahnya teman-teman nggak pernah keluar rumah gitu kan, tiba-tiba ini orang mana, orang sana, ternyata RT sana, akhirnya tetangga sendiri gitu kan ya. Siapa tahu dengan istilahnya kita bikin video ini, teman-teman terutama yang mau hajatan, yang mau kawinan gitu kan, atau yang mau nyundatan bahasa Sundanya, ya bisa hubungi kami ya gitu, seperti itu. Promosi lah nggak apa-apa, soalnya sekarang untuk hiburan bobodoran gitu ya, ataupun istilahnya calung gitu kan, mungkin adalah kurang lebihnya setahun yang lalu saya ngobrol di podcast ini juga, cuma di channel saya pribadi gitu ya, di Dede Kusnandar Official. Saya ngobrol podcast bersama bapak saya, yaitu Mang Uda gitu ya. Kita ngebahas tentang ya calung tuh kemana sekarang gitu kan, yang istilahnya bukan berarti hilang tapi sedikit meredup. Karena dulu di eranya waktu saya kecil banget lah, kecil gitu ya segini, itu calung itu bener-bener luar biasa. Nggak ada hiburan ataupun istilahnya itu siangnya seni Sunda gitu kan, gamelan atau dangdut, malamnya itu bahkan dulu mah siangnya pun ada calungnya. Kalau sekarang justru itu dengan istilahnya konsep kita yang sekarang gitu ya, menampilkan seperti ini, semoga aja khususnya seni calung gitu ya, khususnya Cilisadung, seni calung Sunda, kemudian ya istilahnya bobodoran, baik itu berdua ataupun berlima ataupun berapa gitu ya, atau grup, ya semoga aja naik lagi gitu. Itu sih yang saya harapkan dari pembuatan konsep Acung Uda Channel ini gitu ya. Ya walaupun belum profesional gitu ya, belum profesional dari segi pengambilan gambar, editing, banyak komen lah gitu ya, yang istilahnya memotivasi saya. Tapi seenggaknya sedikit-sedikit saya bisa belajar dari kesalahan, kemudian bisa membangkitkan khususnya sih kesenian Sunda gitu ya, khususnya di sini bobodoran calung gitu ya. Rekreo calung sebenarnya mah itu dulu mah seni ini banget lah, paling diminati gitu ya saat itu gitu. Oke, tanpa berlama-lama kita kenalkan dulu sosok artis legend gitu ya. Artis legend di zamannya gitu ya, dulu gitu kan. Sempat meredup, kemudian mudah-mudahan sekarang bangkit lagi gitu. Amin. Dengan istilahnya adanya ini. Oke, ada Mang Uda dan Mang Acung. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kade kamerana lu iya. Kade di. Kanggo kasadayana khususnya Jawa Barat, nah hal kesenian Sunda, orang-orang Sunda. Nguningakeun saatosna tadi Dede nyarios kitu, utamina identitas abdi wasta anu parantos dibubuy bubur bodas teh ku si emak kitu. Ayeuna mah ibu nya mamah aing zaman beh ditu mah kapan emak. Ya wasta jenengan
ngaran atuh Darsum. Oh. Ngaran asli nama Mang Darsum. Mang Darsum lahir 70-an ada deh. Oh, 70 orang kene atunya. Katingali kene. Iya, aduh wajahna gitu. Tiga osisnya. Katingali ya istilahnya mah juga ya kelahiran ya 60 lah. Amin. Darsum eta teh KTP asli Darsum. KTP asli lingi di Cipurut. Oh, Cipurut. Di Cipurut RT 4 RW 02. Oh, gitu. Mun kalesan. Oh, gitu. Mau pendidikan mah mau akan terus dicarioskeun da abi. Da SIG-nya. Ya SIG S2 gitu nu katiluna mah S nong gitu. Gitu. Lahir 70-an, lahir 70-an dugi kawan kita ayeuna. Darsum ta upami anu sok dibiasakeun mah sok aya nyebat AA eta teh AA Acum. Oh, Acum. AA Acum lamun di panggung mah sok aya nyebut Sikarsum. Oh, Sikarsum. Nya jigana sok tos pada uningan misalnya sama mana sapalihna gitu. Kadang-kadang sesuai nama ucepnya. Ucep. Zaman haritanya. Zaman Panginten eta abdi identitas abdi adede hatur nuhun abdi tos tiasa tepang di dina acara riungan ieu gitu. Pangangkirna ku Podcast ieu ngaranna kade. naon? Ieu ngaranna teh podcast. Oh. Ari podcast teh singkatan. Singkatan eta teh podcast teh. Heeh. Aduh tah. Tina 2 suku kata podcast teh. Singkat. Pod jeung kes. Oh, gitu. Eta teh podcast teh. Ya. Ari pod teh ngarempod. Aikes. Aikes teh tunai. tunai. Jadi tunai anu empon-empodan. Oh. Jadi empon-empodan kok suka rarago. Gitu. Ya gitu panuhun kasadayana identitas kumaha Kang Acum gitunya da inu sanes kapupus nami Darsum da eta mah asli ti emak. Ti emak ti bapa tos di bubur beureum bubur bodas gitu. Sanes teu hoyong nami abi anu sapertos jaman ayeuna sanes teu hoyong. Tapi ayeuna Mang Acum masih kenal lengok. Nah, kitunya resep nama Acum teh kitu. Acan ge dititah perkenalan geus kenalkeun sorangan. Nah, itu resepna teh gitu. Padahal can dititah tadi teh gitu. Sok sarayang dititah kenalan tapi geus kenalan sorangan. Oh gitu. Sabab ngarti. Entak abi mah mau ngomong ceritanya. Sabab ieu teh minangkana mah duren. Oh, Bener teh Mang Acum duren. tah abi teh terang. Ai duren teh naon duren teh? Duda keren. Nucar-nucukan, Duda keren. Lain cek dedek ge. Oh, duda keren. Oh, duda keren. Duda keren bener teh sih? Bener nya sajelasna. Atawa boga pamajikan? Sajelasna henteu ayeuna mah. Ayeuna mah. Ayeuna mah Tapi jeung pernah. mah we jeung barudak di lembur gitu. Terus teu payu penyuang Gitu. Itu tah abi raosna jeung dedek kitu kapan dedek seneng kana seni-seni Sunda mata ayeuna ada tiasa ngangkir pun bapak ngan benten gitu ku abi katingalina ari bapa nama rada rumek gitu ari dede mah pan wah luar biasa gitu Jadi biasa dina pembikinan ke Kaparuman Damar. Wek. ya gitu jadi gitu Teh. alhamdulillah deh Jadi ieu teh ibaratkeun mah keur promosi oge gitu Mang Oh, Acum teh gitu. ieu teh duda keren. Jadi bisi aya ibu-ibu teh gitu ya anu memang sami-sami ya istilah nama jaren, janda keren gitu nya. oh jadi ngandung singkatan teh Oh, nya tuh jaren janda keren. Tah sok mangga daftar. Gitu sok mangga dina komen lah gitu bisa Oh, abi gitu. saha di mana gitu. Susul ku lah moal kantos ade eta mah keun wae terus anu sadidintena kana padamelan abi mah teh aya sanes teh janten pendamal negeri Oh, sanes. sanes henteu di pabrik henteu abi Padahal mah tadi lulusan nama SHG tadi teh. kitu we abi mah kana perdagangan Oh, perdagangan. perdagangan di Perindag Oh, Perindag. Perindag Eta teh dinas eta teh. Menteri dinas Perdagangan Usang Asong ya bos Kadang-kadang dagang taraje di bos gitu gitu. Usang Asong tiali terus Usang Asong nuju terminal lama di Pahlawan Banjar di ditu di Paling Kidul. Oh, berarti. Ayeuna abi tos icalan Asong di Pom Karangkamulian. Oh, di Anu Pom kagungan pamirsa Bapak Haji Saleh almarhum kan Budiman. Nuhun. Ayeuna sareng Pak alhamdulillah di dinya abdi icalan teh. Pom bensin anu
caket Karang Kamulian. Kamulian. Karang Kamulian mah pasti tararang kan. Eta kan legenda. wah eta persinggahan eta raos satu tari isi dirinya Ciamisnya eta teh. utamina kanggo para wisata anu ti Palikulon ge saatosna sinang ka para wisata Pangandaran teh uihna teh baliren kadinya Eta teh legenda Ciung Wanara nya. Ciung Wanara Nu sok dina film Ciung Wanara Karamat Karang Kamulian eta eta teh istilahna ayana di daerah dia ya. daerah dieu kaleresan Ciamis gitu ya. Kepal lah nya. Naon saya Oh, syukur anu pemirsa anu ningali kana channel Acu Muda Channel tik paling kepal geus. Amin alhamdulillah nuhun kana kasayanganna kana pangrojongna parantos muka Acung Channel. Alhamdulillah. Tah eta ti Mang Acung mohon dijelaskeun. oh sajelasna identitas habis sajelasna Karunya tanya heula bapak saya teu ditanya-tanya gitu tadi. Bisa balik. Bae tadi ditanya ge utama. Hah? Tadi ditanya mau ngomong. Nah, sing teu ditanya ge sok minjem duit kapan ka anak. Pun bae dah. Ai kolot ka anak ka kolot ka nya anak sarua bae nya. Oh eta. Eta lamun misalkan memang nya istilahna mah eta mah geus wajibna lah. Kalau anak asal ulah mayang teuing we gitu. gitu nya. Mangga Oke. ka pun bapak. Nah, ieu teh nya istilahna tadi saur Mang Acum rada rumek-rumek ke da bapak sorangan ieu teh gitu nya. Nya ada deh atuh kolot sorangan. Moal aya ada deh mun teu aya Kang udah gitu. Buat yang orang genan kayak kolot nama jadi rada rumek kieu gitu. Amin mudah-mudahan ada masing caang terus. Amin. Ada ya ge rumek-rumek nama peda sok hayo we ka sawah ya teh. Minangkan nama sawah keneh henteu. Kan Osok ka sawah keneh henteu. bet osok Dia bagus jadi YouTuber mah ulah ulah. kan anak di usaha da ladang tina tani bisa barang dahar teh. Eta Bener kan bener. Batur mah hayang beas teh kudu meuli. Ieu mah cukup naon istilahnya tuh cukup nani sorangan. Nani sorangan gede kadae. Cukup genep bulaneun ge nya. Gede kadae panen teh. alhamdulillah. Cekap dah alhamdulillah komodaina usum hama. Nya Nyawa sawah eret ku manuk ditungguan ge manuk teh maraksa. Tapi dipikir-pikir kok belah cing teh hitung-hitung nurut. Tapi nepi kara rampung pare di sawah. Ulah salah paham ayeuna pare bea ku manukeun da manuk kasaha di nurutna da moal nyokot sakarung ieu. Nya, tapi alhamdulillah cuy. Alhamdulillah gitu nyawa 50 bata eret ku manuk di alaan be lumayan gitu pan lumayan kan 50 bata mana genep ton kemari. Alhamdulillah. Kita percaya abdi deh. Kamu percaya ka ai ka kolot mah kudu percaya. Heula gitu. Kan kabuktian mah engke panderi. Da genep ton teh eta karek cek sangkaan. Ade Da angger meunang nama ari ka imah nama ngan saukur sakarung. Da eta nu genep ton teh nu batur. nya ai cek ucapan ayeuna mah ade ge meureun percaya. Ngan engke kabuktianana kumaha. Ayeuna genep ton kali 500 sabaraha. Sabaraha 10 juta. Sehingga mun daek mah nang 30 juta jajeng sawahna dijual. Aduh Kang Uda nya kita abdi geura teu terang eta ngan uda we wungkul terangna teh duka ayeuna Atos nepak ngenalkeun. atos sanes kanten tartib abdi mah atos sanes perusahaan atos Ari bisi anu terangeun eta aki-aki anu eta teh saha cenah kadang-kadang dina komen teh aki-aki eta nurus tunjung cenah gitu ya aki kajengkeleun gitu aki kajengkeleun ngaranna teh saha sih aslina aya anu naros Ada masalah ngaran asli mah mau dibedakeun bisa loba nu muasaan. wah mending keneh ka Kang Kang Acung hari lalaki sikeun we nu muasaan tapi kamu bangsa awewe bisa muasaan. Eta teh kunaon lamun di puasaan emang Ye nya kitu teh we meureunna aya kahayangna meureun. Tapi ayeuna mah kagok da kudu ngeunalkeun we nya. Ame identitas sajelasna arapaleun gitu ngaran babeh. no Babeh. Pan cek budak urang babeh. jadi geus babehnya Ieu kitu ge na. Mun baheula mah dibere ngaran teh ku indung ku bapak. Anu aslina Maman. gitu geuning sajelas tapi KTP Maman ade bisi patojanya maksud patojanya teh ari ngaran Maman ayeuna KTP lain gitu
Nan gitu nya sabab gue enak geus kakayaan kakolotan kieu lahir teh tahun 5 genep. Wah. Mun teu salah. Berarti beda sabaraha tahun. Berarti beda sabaraha tahun tah. Oh, jaman Acung beda sabaraha tahun. Kang Acung teh 70 deh. 70 ya 5 genep. 5 genep. Berarti beda sabaraha tahun. Jauh tange, wah jauh tange. Dina mimik muka ge kapan jauh. Ayeuna model. Kan seredeug keneh. Oh, seredeug. Seredeug keneh. Kela. Ari seredeug teh seredeug tina naonna yo. Ari seredeug malah kana digawe seredeug. Halus eta. Seredeug. Terus tuh. Ngan ayeuna ari lalaki seredeug pamajikan mah eta teh geus teu seredeug ieu. Ka pamajikan mah. Seredeug. Deui aya kanu sejen mah. Kan sejen. Atuh da karunya gitu. Kumaha deh? atuh darek teh seredeug kumaha atuh unggal rek minta duit rek meuli rokok diasupkeun kana eta diganyal we terus gitu. Oh, jadi lila mah berenang sawaleus we. Jadi minangkana mah ieu teh perusahaan dina sapupuena baheula mah. Di tahun sabaraha pokona mah SIM teh geus erep 4 SIM. Ya, asli ngaran Maman. Maman. Wah, Kira eta hebat. erep opat teh kunaon eta teh? Kan 5 tahun, ari SIM mah kan 5 tahun. Ganti 5 tahun ganti. Ganti. Mimiti tina SIM A. Kedua kana SIM A umum, langsung kana B1 B preman, langsung kana B1 umum. Da baheula mah digawe teh kana mobil. Oh. Ayo we nguar-nguir. Tapi eta SIM teh lain SIM kuring lain. Lain SIM kuring gitu. Jadi jadi kana mobil pagawean jadi teh. surat izin mengemudi lain SIM surat izin monok lain. Bener. Jadi sabab gue ini geus kayaan kapolotan kieu jadi geus beuki lemah. Nya beda. Usia ku usia kan. Usia. Jadi ngundulkeun diri pre pensiun lumpat teh teh kana tani. Lumpat teh. Lumayan aya sawah garing daripada kaparean teu kapuluk ku parena da kagaringan pelakan suuk, dipelakan kacang, dipelakan sampo. Kapan kita dicabut suuk tinggal kacang. Oh gitu. Tapi eta anu masalah beralih profesi jadi arek melakan cau anu buruk wae mah teu jadi. Henteu. Sama kan nu mamatahanna kurang ajar. Abi ge Kang Dede sok loba nu begat di jalan Kang Acun mah cenah jamaah eta kitu mah itu apalun melak cau-cau acan. Kalau jadi caunan nu dipelakeun geus nya jamaah eta cenah mending piceun we kacitan deui langsung kontenkeun. Wah pasti viral eta kan. Iya. Lamun arek mah. Kita melak meureun maksudna mah kita melak tangkal cau meureun. Iya kalah melak cauna dikubur, paling nganting saminggu diirikan ke dek we hirup-hirup teh dek jadi hari kalah kan di ludang teh buruk cauna gitu. Iya gitu kan. Oh berarti henteu saya mah hayang apal bener-bener ti baheulana ngamimitianana. Non sasakalana gitu baheula hari sebenarnya mimitina tos ti kaluar sakola teh geus kana mobil nyupiran atawa kana naon heula Kaluar tina sakola mah biasanya gitu masih kana hal luntang lantung ka ditu ka dieu pagawean ogenan lah aya nya digawe eueuh cicing sakalian cek paribasana mun geus beuki ngarokok teh sakalian meuli udud. Cukupnya. Beuki dia aya nyas. Pikiran teh. Oh pikiran nyas teh. Hayang digawe sugan teh. Aing ngobrol teh meni sok kakak pikasirieun jeung pikasebaleun. Dari nyas mah nyebutnya mah biasa we nyas meni jeung make peragaan. Entah, jadi hayang digawe kana mobil. Nah, cerita kena ngobrol kerjenatna kitu ke bapak almarhum ngomong ka kolot. Pak cing teh hayang gawe dina mobil ieu atuh sugan pada tetangga bapak bogan mobil. Wah, ya yang ngenekan. Nya diajuk ke nepi ka ngenekan. Dibere supirna anu berwit. Oh, gitu. Saminggu teh dibere uang makan, uang poe tara dibere dahar. Nah, tapi dah bakat kupeuri hayang bisa kana mobil sabar wae. Sabar we hates. Nya alhamdulillah nepi ka ganti supir daek mamatahan hari rek ngubah mobil. Biasa sok kita mawa lalaunan di papat. Nepi ka bisana nepi ka meuli SIM sorangan, nepi ka ayeuna geus kakolotan ka dieu alhamdulillah pengalaman tina mobil. Dina mobil berarti alhamdulillah si bapak teh inget teu mimitina eta diburuhan ku si Mang eta. Kudu nunggah teh sabaraha perak keur zaman ngenekan. Keur zaman ngenekan teh da baheula teh antara Banjaran Syah
Banyak ranca. Ya, Banja ranca. Keur zaman aya Call Mini abi keur kelas 2 gitu. Aduh eta Call Mini. Call Mini anu mata najar rogen ya kan. Nya. Pertama nampa duit teh diberi uang makan ku supir 3.000 perak. Baheula mah gede asup 3.000 perak tahun sabaraha. Tahun sabaraha 3.000 perak. Nya nyebut deng teh ku zaman ayeuna. Mun ayeuna mah meureun 3.000 teh ayeuna mah istilahna ratusan ribu meureunnya. Nyebut deng teh pada ayeuna deh eta 3.000 perak. 3.000 perak. Setor ogena ngukur sebenarnya 10.000 teh kahitung gede. Gede 10.000 teh Setor mobil. Setor mobil. 10.000-nya nya beki dieu pikiran. Ngarasa geus bosen, dah aya dina taksi mah gogorowokan wae di parapatan teh ranca. Maneudeut. Banjar. Mun asa geus ngorok. Nah, asanya deui urang teh hayang kana truk. Gitu. Kana truk nya alamat aya di Cisaga. Hayap kana truk. Muatan doakan di gunung kealaman kan? Kealaman muatan gitu deh. Kalau teh gitu nepi ka jalan leueur ogenan wah geus aya kawan. Dan baheula mah Banjaran teh gorengnya jalanannya. Wah, butut nepi ka butut ka cida we batu wungkul gitu. Ning ada apa? Eceuk. Oh cenah. Kapan kolot nyarita baheula mah. Ngadongengkeun. Pengalaman abi mah cumnya yo. Geus rupa-rupa dina mobil, geus ditodong begal bae. Keur zaman geus sangsara mogok di jalan bae. Memang ari supir mah kasebutkeunna li ibarat ieu sekolah teh mah cenah lamun naon dahar kawas ratu nya lamun hees kawas asu. Da lain bobohongan. Eta teh disebut supir nu disebut personil teh nya. Nya disebut personil teh naon pangna sabab dahar jiga ratu di restoran. Wah, gaya atunya naon aya. Itu sebutnya kawas ratu. Lainna mun sare kawas asu. Mogok di jalan hees na kamalir ge numprang asal tibrah di tileman terbang gitu. Pengalaman kaki itu. Nah, inget tuh eta tahun sabaraha baheula ngamimitian sugan inget tahun sabarahan ngamimitian teh meureunan tahun 78 kana mobil 78 pertama aya kol anu matana hiji kol anu sok dijeun bala-bala eta mah tuh kolena lah kol matana hiji berarti lampuna ngan hiji tengah-tengah hiji anu hiji molotot kawas bueuk hiji di tengah-tengah atau masing-masing jadi kacakan dua meureun maksud teh ulah ngalieureun dede da budak kitu teh budak punya ayo dua gitu kan panonna geun hampura salah saeutik mah da lain ngaji. Nah, terus mimitina ya kan eta tahun 78 teh berarti mimitina ngenekan tah mimitina kana seni calung. Nah, kumaha eta carita? Lamun mimitina. Bisi can aya nu apaleun. Bisi sing sajelasna. Cara ngacung we digana can apaleun. Acan kana kesenian we nya, kana kesenian. Pertama-tama kan ya udah dewasa lah. Cara ada bahasa Indonesia lain ada edeg udah dewasa ada 17 Agustus 17 Agustus tanggal sabaraha tah 17 Agustus da ai bajana mah tanggal 17 Agustus mah iring-iringanana ngabringna ari beurang mah ti beurang nya hampir eleh ngabodor ku budak. Jadi pentingna kudu aya malam resepsi. Jadi aya malam-malam resepsi pati bedituna ge aya nya. Aya. Ya kan tiap kampung atau tiap desa aya hiburan. Ngasupan. Bebas kesenian nama meureun nya. Nah, ngajakan aya nu ngajakan. Ayo ujung diajarnya. Calung. Waduh. Jangsian acara di malam resepsi malam Agustus. Latihan bisa minggu di kan Agustus habis latihan. Wah, hebat. Nah, masuk karena hiburan. Wah, loba nu resepeun yang modena halus kapake. Waduh. Ngayakeun aya pasang giri. Aya pasang giri kan? Pasang giri calung. Tahun sabaraha eta harita? Harita mun teh salah mah tahun
80-an lah. Ya, 2 tahun kemudian Ya. Geus aya lamun ayeuna festival menurutnya. 2 tahun kemudian setelah jadi kenek. Kebenaran Pasanggiri teh menang juara kahiji. Heeh. Juara kahiji sakabupaten Ciamis. Oh, Kabupaten Ciamis. Kabupaten Ciamis. Ai sudah teh antar RT Abi macan hafal keur leutik. Antar RT mah mau aku sih dinilai. Tapi biasa eta Pasanggiri make Yuri. Make non Make Yuri. Artinya, Bisi sugan pernah menang teh pernah teh make Yuri gitu. Beli sorangan pelana gitu. lanjut deui Oh. aya Pasanggiri reog. Oh, reo. Reo. Kesenian Sunda kene ta. Tradisional, Seni tradisional. Ya. Pasanggiri na teh di Pleret. Oh, kela reog teh lain reog anu Ponorogo nu kitu lainnya. Lain Ayo, mah biasa. asli Jawa Kawas Barat. bedog mah kawas bedug, dog ngaranna. Asli Dog-dog. kesenian Kan Jawa lain. Barat. Gitu disebutna reog. Oh, disebut Reog. reog. Pasanggiri ngareog di Kan reog reog Ponorogo gitunya. Beda-beda lah di gitu. Pleret. Di Pleret. Di Pleret. Oh, Pleret Jadi asal Pasanggiri Cirebon. di Lain. tiap di Pleret itu Pleret Purwakarta. Oh, Purwakarta. Iya. Hebat Kang euy. Nah, jadi antara provinsi. Antar provinsi. Wah, hebat peningkatan. Ayeuna sa Jawa Barat sabaraha provinsi coba? Ayeuna teh aduh teu kahitung. Teu kahitungnya. Seberapa kabupaten meureun? Jawa Barat. Daerah. Tahun tadi sih Jawa Barat sabaraha sih? Seberapa provinsi? Seberapa provinsi? Wah, di Jawa Barat teh provinsi. Nya pokona sa Jawa Barat. Aya seberapa kabupaten? Kabupaten. Kabupaten. Eta bener. Aduh aing mah. Pak boleh. Terus latihan. Oh, reog teh. Latihan kan ukur 2 peuting. Kadua aja geus malam rek mangkat ke Pleret. Sok aya latihan gladi resik zaman Gladi ayeuna. resik. Heeh. Penyakit. Lain Gresik. Hah? Lain Gresik. Gladi resik. Gladi resik. Oh, nya urang salah. Ai Gresik mah di ditu anu sok nyeunaan Semen. semen. Daerah harita waktuna mangkat teh ti dieu teh isuk-isuk. Jam 7 isuk-isuk. Tah bener. Sia ke Pleret. Kebenaran ti kebudayaan teh Ciamis. Kang udah cenah itu mobil cenah sanak be cenah itu. Kang udah cenah kang nyarak rombongan mah nu ngareog mah. Geus ka kapetonya Wah, jadi atuh supir. asa menak urang mau mobil plat beureum. Aya peningkatan beres Kang. Aya razia ge di jalan teh. Hormat. Eta ngaran si Uda geus bisa kitu nya. Tapi eta ngesian bensin di SPBU apa pom bensin? SPBU mah diliwat di pom bensin geus siapa. Di SPBU. Nah, sababnya di SPBU mah cenah dilarang merokok. Dilarang. Oh, SPBU mah. Terus kunaon teh di pom ini? Hari di pom ini Heeh. radapan pomna leutik. Beran bensin aja sakat seret. Tuh. Jadi teu ampit kadinya ieu. Hampir. Ah, Datang kali itu bagian mentas teh jam 10 berang. berang. Itu teh aya tukang son berarti ieu teh ka 10. Undian teh. Undian teh ka 10. Nanyakeun ka tukang son. Nah, cing teh Kang, akang bada son mah panginten ti kawitan cenah di dieu. Ningali pangintennya aren ka paripolahna terus Pasanggiri terus naik. Nu mana Kang pang beratna ieu, pang tena di mana? Jadi aya kagimbir jeung karuan mah nya. Aya kagimbir jeung karuan. Asa teh aya cenah asa nama asa ti Garut cenah rada nuyang-uyang teh. Biasa-biasa wah. Berarti cing teh aya nu waras meureun. Kebenaran ieu tas ti bagian Subang. Subang Bandung. Undian Subang. Oh. Nah, mentas. Ditempok. Wah, di lalajuanan. Wah, cing teh ieu mah. Biasa. Biasa gede kayak ulang ngalemahkeun ka batur kade. Berang ieu hanya Nurung. tulung-tung reong. Tulung-tung ti handap teh. Oh. Kus puringkak buru punuk teh. Wah, beda. Kawasan ditangkep juri. Puringkak hanya kapang. Udah eta ieu mager teh koprok-koprokan eta dina salah teh geus. Heureuy. Tapi nu keprok leungeun. Leungeun atuh. Leungeun. Lating leungeun teh sendal di kitu-kitu koprok mah. Gitu kan pokona kucirika dengan teh rame. Rame gitu. Yang serikeun Akang beuki semangatnya. semangat yang serikeun teh yang serikeun urang, yang serikeun batur gitu. Yuri ge cenah sabot akang main teh
kanyat poho kana pulpen gitu nya. Poho. Tapi kalau patela ka WC tuh kuat meureunhan seuri gitu patela ka WC. Wah, pengalaman itu kayak gitu. Rapi. Datang ke handap mah. Wah, cenah ti paling mana? Waduh. Nu minta tanda tangan, anu nanyakeun alamat. Wah, kesulitan. Heeh. Kan baheula teh cenah cek carita. Aku mah cenah deh. Pas mulang nyarita cenah. Bapak teh wah cenah di ditu nu minta tanda tangan teh. Dipleren teh. Ngan ku sabab teu mawa pulpen yang teu bisa nanda tangan. Teu jadi we cenah tah eta unggul rada. Da teu bisa da aya nanda tangan mah anu model dede geuning. Harita cret nulis teh ka harti ngan eta kudu sing sarua nanda tangan. Urang biasa gutret ngan kawas aseupan kabeh gitu. Asal nyungsung ka luhur. Itu gak mamaikeun deh ka handap. Berat pengalaman bapaknya Berat. tina mimiti digawe jadi Anu geus supir. mentas teh cek kebudayaan. Kumaha cenah? Cenah Kang Uda mah cenah teh payung we ngabdi. Da harita teh jeung babaturan. Gitu ti Kartabumi cek baturan jig mana cenah mulang ti heula urang cenah rek naksian nepi ka bubarna. Bener. Tuntasna saha nu meunang ka hiji. Nya seurang itu lah balik tapi kan mere beja ka urang. Nah HP. Da baru itu mah HP ge keur HP zaman ganjal mobil gini. Wah, mau acan aya HP tahun sakitu mah. Aya geus aya. Ganjal mobil. Wah. Wayah kitu yo, cara ieu udah ngadeukeun informasi. Heeh. Disangkeun baturan ing nelpon. Meunang Kang ka hiji. Tah geuning. Alhamdulillah ada eta di imah urang bakat ku ato meunang ka hiji. Heeh. Anggal nepi ka beak 5. Di kumaha? Di Popejet bakat ku atoh urang teh. Tapi ka kitu kolot teh bakat ku kabungan. Kabungan teh. Ari terus isuk nama dicarekan ke pemajikannya. Kan isuk-isuk mah pemajikan bagian beberes da sok misah sarepan pemajikan. Cenah ieu kapuk kunaon awut-awutan. Oh, da ku kapuknya beda zaman ayeuna mah lain Tapi kan kapuk. parkir anggal nepi ka Pejet cenah kabeh. Kunaon di? Bakat ku atoh cing teh sare urang kalah ngacak anggal. Atoh kunaon meunang persamaan ka hiji. Tah ya teh si mamahna teh Nya. bungah deui. Jadi atoheun di sarua 5 anggal deui teh disoekeun deui. Jadi 10 beakna teh. Gitu. Paingan. Jadi urang hees teh dianggal teh kudu dodong. Pengalaman senina luar biasa. Iya, Kang udah berarti nyalung, reog, berarti Iya gitu. jadi Jadi disebut ayeuna fleksibel gitu. tah eta nya carita awal mulana luar biasa. Istilahna sama. Jadi kunaon ku abi gitunya diangkat deui ieu. Nya. Sebenarnya mah memang dulu mah legend gitu, legend cuman memang bahasa kasar namanya seiring berjalannya waktu perubahan zaman ke era milenial dan sebagainya. Nya kesenian calung teh mulai redup akhirnya pelaku seni juga istilahnya kurang panggung dan sebagainya. Akhirnya mencari kesibukan kayak Mang Acum misalkan. Mang Acum kan akhirnya ya suka nggak suka misalkan karena memang harus menafkahi keluarganya akhirnya ya apapun dijalani misalkan sekarang dan sampai sekarang masih ya Mang Acum ya masih jualan asong. Jualan apa namanya teh? Sabo. Aya sawo, aya salak, kemudian lain taraje. Aya jeruk. Nah, jadi bisa anu hoyong istilah nama terang Mang Acum sok we jurusan ka Ciamis. Liran di pom kemudiannya gitu. Dirinya lain saeutik sawo ge tuh da Kang. Sapoe teh beak 8 ton. Wah. Gitu urang mempercaya we nya ari dina obrolan mah kudu percaya dengan kabuktian kudu indit kan itu pasti percaya da keun mah da jama edan. Alhamdulillah. Jadi gitu. Sajelasna berarti ada deh abdi. Istilah nama ayeuna teh hoyong nya istilah nama sanes hoyong aya tapi kahijina mah abi hoyong ngamumule. Nya. Kahijina, kaduana nya abi hoyong ngabangkitkeun deui terutama nama semangatna. Semangat abi nampi cariosan ada deh. Iya, cariosan. Abi sangat melekat karena kesenian Sunda. Seni Sunda teh nu urang keur urang jang urang. Arek usaha deui. Gitu. Komo ieu calung, reog, wayang, sandiwara tradisional urang. Ya, intinya mah kesenian tradisional lah nya. Tradisional. Urang anu ngamumule nya kemana. Abi teh nah teman-teman semua
kenapa saya angkat seperti ini biar istilahnya saya bisa memperkenalkan ke anak-anak yang sekarang suka dengan TikTok. Ya, kagok lah kau ucapkan gitu nya, suka dengan media sosial yang sekarang lagi booming dan sebagainya. Dan itu adalah media yang tepat mungkin istilahnya untuk saat ini ya, untuk menyebarkan istilahnya ya kesenian Sunda dan sebagainya. Karena sangat cepat sekali. Kalau Mang Acung sama Bapak juga tahu lah ya, bahwa ketika kita ngupload dalam kurun waktu cuma 6 minggu teman-teman, itu subscriber kita sudah mencapai 1.000. Alhamdulillah. Gitu. Dan jam tayangnya pun sedikit lagi teman-teman. Mudah-mudahan ya istilahnya atas doa teman-teman dan semuanya jam tayangnya pun bisa tercapai, dan ya istilahnya apa yang kita lakukan ya minimalnya ada ya bonusnya lah, bonus KCP gitu kan, bonus KCP tina naon anu kurang dilakukan selain tina istilahnya urang ngamumule istilahnya budaya urang, kesenian urangnya urang ge aya hasilna oge gitu. Kernya istilahnya mah ngagentian bensin atuh gitu ya, ngagentian abi ge gaduh kasumangetan teh model ti rekan-rekan orang seniman sapertos pangresa Bapak Uduy Heryadi, Pak Uduy Heryadi, pangresa Bapak Eje, nusuk Bapak Eje. Kang Acung terus sing sumanget gitu. Ya intinya mah kayaknya mudah-mudahan kapayuna gitunya, karena pelaku seni abi mah hoyong tina istilahna konten ieu gitunya, tina acara ieu nya kapayuna mah tiasa halaladir gitu. Amin. Mudah-mudahan sadayana walaupun can dibayar. Walaupun can dibayar istilahnya orang mah ngan hayong ieukeun heula lah, ngamung heula ngenalkeun ka halayak gitu kan, bahwa ieu pelaku-pelaku seni ti zaman baheula nepikeun ka ayeuna ge nu masih aktif nu geus aktifnya sugan we ka payuna mah biasa. Abdi gaduh tanagi kieu dina hal bidang kesenian, seni dan budayanya Kang Udanya. Saur Pak Endang Rustama Endang Rustama almarhum anu nyepeng Tumaritis di Banjar. Jadi gaduh moto seni mah dengan seni akan indah, dengan ilmu akan mudah, dengan agama akan terarah. Ku abdi kacangking pisan da eta cariosan pangarsa Bapak Endang Rustama almarhum. Itu eta nu ngagaduhan Tumaritis kapungkur. Alhamdulillah ayeuna Tumaritis masih kene aja. Alhamdulillah gitu. Maka jadi semangat abdi masuk sana henteu manggung, henteu kumaha, tapi da abdi kuat karena seni Sunda teh kuat. Sebenarnya mah lamun hoyong di ieukeun mah da seueur nya. Grup istilahna naon kesenian Sunda terutama calung lah nya. Ya, di bidang calung gitu. Calung teh seueur nya. Macamnya gitu. Aya nya istilahna mah nu geus jelas lah asalna Bapak Pak Uda gitu nya, Pak Uda Mang Acung teh saya terang mah asalna teh grup Mekar Mudanya. Ya, Mekar Muda Cisaga. Eta Mekar Muda Cisaga. Eta teh awal mulana wah baheula mah booming. Sabulan teh reureuh teh ngan 2 poe. Benar Abi saksina ya. Abi nya mungkin karena lahiran Abi di istilahnya di era 80-an. Jadi Abi teh generasi di mana generasi 90-an ke sana dengan 90-an ke sini. Jadi istilahnya era jadul dengan era milenial ya Abi alhamdulillah karegep sadaya gitu. Karegep sadaya teh kealaman sadaya gitu. Jadi dulu ke Abi jeung nya Bapak gitu nya jeung Mang Acung oge gitu baheula nyangkan cuman Abina keur leutik keneh gitu. Baheula mah teman-teman nama mau konser lah bahasana nya. Zaman ayeuna mah konser. Zaman baheula mah manggung. Misalkan manggung teh dia teh ka Pangandaran misalkan. Arek artisna, arek gamelanana, arek sona, arek pemain istilahna calungna kabeh teh dina samobil. Ya benar. Samobil truk. Dina goroban. Ulah digorobageun teuing atuh. Mobil truk lah, goroban truk lah gitu nya dina. Oh, ade sempet apa gitunya? Apa ngalaman lumaran namun hujan teh hujanana baso. Oh, si Bapak naik tuh kena truk gitunya. Oh, si Bapak turun tina truk. Eta teh abi mah paling bungah pisan bari itu lamun diajak manggung. Sabab resep naik mobil lah sebenarnya. Ayeuna mah nya sanes singa ieu kan memang tos gaduh kendaraan masing-masing nya. Tos zamanna ongkos. Jadi memang masing-masing. Masing-masing sound system berangkat di payun. Model gamelan tos di payun. Gitu masing-masing. Sabab memang tos garaduh masing-masing aya dulu mah
nya istilahna naon sih bener-bener numpuk dina saat truk bari teh mah kieu. Ya mudah-mudahan abdi ge Kang udah Kang Acung udah channel aya acara gitu nya. Acara teh ada mudah-mudahan urang samobilkeun we ayeuna mah. Oh iya. Samobilkeun ulah Kang udah na motor abdi na motor. Ari bos na mobil ayo canggil wae jeung bos. Abis sing motor ge teh nanaon talian kana mobil saya. Jadi sarua ngajinya. Iya. Jadi tereh gitu ya. Iya gitu. Baheula manggung aya turan sabulan teh perenangan 2 poe. Tah sanggeus kana man aya naon teh hama kemari penyakit naon disebutkeun teh gitu. Koropak. Naon teh? Korma naon. Jadi tapi ayeuna alhamdulillah sabulan pere kan ukur sapoe ayeuna poe Jumaah bungkul. Wah, kunaon tah? Loba panggungan Ngoren. Ngoren bisa alhamdulillah. Ini ku pagaweannya lain manggungnya. Alhamdulillah. Tapi mudah-mudahan ku urang ngajieuna nu kieu bisa ngahibur oge masyarakat walaupun istilahna anu encan hajat gitu kan. Mudah-mudahan pas anjeunna boga paniatan hajat, aya acara, rek ipet, rek ulang tahun, rek naon, nya tiasa manggil urang gitu. Eta paniatan. Heeh gitu dah urang reg kapan aya putra Kang Uda bisa mileuleungkeun bisa nemus urang kanyat bisa kieu gitu. Kualatan ada busnana. Oke, mangacumnya urang ka rekan-rekan urang. Orang-orang juga seniman, penggarap seni gitunya. Bisi ari jalma mah kapan sambung lemet, suku sambung lengkah. Eta Kang. Itu udah bener teuing lain malaikat, salah teuing lain setan. Urang mah nu ayana di tengah-tengah. Bisi aya bahasa anu teu merenah. Bisi aya bahasa anu pentil. Aya nu ngajageun. Bisi aya rekat paripolah urang anu teu merenah kana manah-manahna anu kababaturan urang hampura urang dari jiwa seni mah meurinan heueuh kitu. Aya aturan alas batur dihakan ku urang. Alas urang dihakan ku batur gitu. Jadi maklum sih maklum. Kan di jero eta urang kudu berpikir. Lawan berpikirna sing macakal otak, sing kumaha urang dina manggung yeun selah-selah mikirnya kan aplikasi yeun. Kapan sok aya kieu paribasa kieu ada deh beda kopi beda masakan gitu. Gitu. Beda garapan, beda denu ngamimikanana gitu. Eta mah jadi urang silih maklum we kitu nya bisi anu kasinggung, bisi aya nya gitu. Mata kayak urang babarengan. Bisi aya urang cenah hayang menamu euy pona kacenel Acung Uda sok di dagoan aya urang babarengan juang majukeun seni budaya Sunda. Eta beres Kang. Ya intina mah lain si urang embung istilahna kumaha nya ngayekeun bareng gitu. Memang aya waktuna, aya momenna gitu kan. Da urang ge dalam tahap mau nyebut tahap belajar coba-coba ngaran Kang Acung jeung si Uda gitu. Nu disebut duet meureun kieu teh Kang. Duet. Duaan. Lamun tiluan tiga. Lamun opatan? Empet. Lebih ti opat? Ngarepet. Jadi mudah-mudahan seni teh sing merepet. Merepetna sebut merepetna jadi mapai kemana sing amburator. Ugahkeun deui. Kapan aya kieu ada deh kasenian kabudayaan jasana sanes lumayan. Pokok dianggo hiburan ngaraketkeun duduluran. Jadi duduluran urang khususna sa-Jawa Barat umumna luar sa-Jawa Barat ge loba babaturan gitu. Minangkana mah alhamdulillah ya ge nya duka sih anu ngomen teh nya nu model komen dina TikTok gitu. Komen dina YouTube gitu. Aya nu beberapa komen mungkin aya oge nu pelaku seni mangga aya pelaku seni aya luar ti aya nu sok abi cenah ti grup ieu dan sebagainya. Cuman abi jujur lah ku sabab abi mah anu sok ngabalesanana nya pun saya cuma abi mah menyampaikan gitu nya ke Mang Acungna ka Pak Udana gitu nya bahwa iya aya nu komen ti nu komen. Jadi abina memang teu acan terang usaha gitu. Jadi padu dibales istilahnya alhamdulillah atuh nuhun alhamdulillah kana ditungkul teu acan ieu mang ieu tina grup ieu punten sata acana sanes bedegong sanes terang gitu. Ngan anu abi terang unggul mah aya hiji kumaha ti mana eta teh anu mang naon eta teh nya mudah-mudahan sih kapayuna mah tiasa kolaborasi nya ti mang
Ucuy Cihuy. Oh, anu artis dina ieu dunia terbalik. Terbalik. Eta kantos ka. Kantos. Ayalah 2 minggu kapengkeun. Alhamdulillah pisan hatur nuhun. Hatur nuhun. Hatur nuhun, mudah-mudahan sing sehat panjang yusana ageng rezekina. Urang sami-sami sasarengan. Nah, kamari 3 hari kapengkeun mah aya dina TikTok abi gitu. TikTok abi gitu. Ngomen oge sama alhamdulillah eta mah Ucuy gitu kan. Dan nu abi da aku sabab emang abi mah awam gitu nya. Jadi nu abi terang nembe eta nu ngomen teh. Nya bener kapayuna mah seueur lah nu ngarojo gitu nya. Mohon mudah-mudahan ka Kang Ucuy. Mohon Ayeuna dina ngajalankeun tugasna dina non sinetron film dunia terbalik sing sukses. Amin. Sing lancar. Amin. Gitu. Mudah-mudahan atuh urang jaga bisa patepung lawung pajongok kangrong antara rarai jeung rarai jeung mudah-mudahan Kang udah keangkat jadi figur. Amin. Dina pas teuleum ka laut, dina pas teuleum figur eta kitu ka muncul. Nah, muncul ini. Tuh mudah-mudahan sugan we urang gak jadi artis bagian mawa-mawa jingkingan atuh. Gitu. Nah, eta teh jadi figuran. Figur nu kitu teh ngaranna, figur. Nya Gitu nu kitu teh. Figuran. Ya Kang Ucuy juga sebenarnya mah urang Sukabumi, urang Garut gitu. Sukabumi teh nya. Heeh, lah pokona mah abi geus hafal pisan sih. Aya videona ogenan Ayo. Ucuy. Ya, dina itu ogenan ka kebon, ningalikeun plak jahe, nu ramakna. Subscribernya gitu seueur. Mana ada modal. Ucuy mah. Ningali kantos. Gitu. Ya mudah-mudahan sih. Nah, meureun ku sababnya istilahna durasina tos rada panjang gitu. Teu karaos pokoknya teu karaos nya. Nya ai tadi mah sate acana Kang Acum sareng Kang Uda ka dieu. Aduh rek dikumaha cing teh. Ku budak da sok reuwas geuninnya. Sok reuwas tapi ai geus jonghok kieu mah. Ari mah ada ngarasa atoh titah ka dieu teh tadi teh. Ari Pedah naon? Wah, gajihan jeung. Gitu maksudnya. Amin. Ari ngaran kolot ngaran anak ke kolotnya. Nya. Ya mudah-mudahan kan payuna mah gitu. Ayeuna mah lah istilahna mah urang mah nu penting batur bungah ku naon anu ku urang dilakukeun eta geus ladang ibadah atuh kan. Ibadah. Nya urang mah teu menang-menang istilahna duniawi ge akhirat meureunna insyaallah ka ieu. Amin. Gitu. Nya pangiten abdi Kang Acum sareng Kang Uda ngaturkeun nuhun ka Ade anu parantos siap gitu ngarojong kana kamajengan urang. Ade sing panjang yuswa, jeung rezeki sakulawarga Ade. Da urang alhamdulillah mani bunga atuh bisa kieu kitu dah. Bisa kieu. Pangitan mangacum kapayun mah kieu ieu teh. Nya. Duka saha na kapayun membeureunnan. Ieu teh bade ngundang bintang tamu kan duka saha. Saya kitu. Moal disebutkeun jamina mah. Moal disebutkeun mah bisa. Saya saurang diundang bintang tamu duka saha. Intina mah abdi ge kahoyongna mah kapayunna nya pelaku seni anu zaman-zaman baheula anu masih kene aya gitu nya jeung istilahna masih kene sumanget maestro-maestronya legendaris hoyong diundang ka dieu teh gitu kan ulah wa hoyong dibayar gitu. Nya entong bujang bintang tamunya Kang urang anu ka dieu ngajerat tapi ku ikhlas jeung ridona gitu. Acum Uda channel ka dieu teh ikhlas ridho taala. Intina mah hoyong abdi teh hoyong ngenalkeun ka anak-anak milenial bahwa ieu teh baheula mah bodor calung ieu. Gitu. Ieu we bodor calung ieu tah. Jadi istilahna ketika eta teh padahal mah tetangga urang baheula nu sok nyalung. Jadi kabukanya. Kabuka. Nya mau kitu mah urang titah nyalung deui tah. Abdi teh hoyong kitu. Luar biasa dedenya. Luar biasa mun ahli kana keyboard. Itu tukang keyboard, painganting tukang keyboard ngiburanana halus. Ieu zamanna. Aya ngonang tukang gendang. Painganting enak teh pagendangna ieu. Tukang gendang aya rekan-rekan berdak calung gitu. Cenah teh sugan we ari geus kaapaleun mah tukang gendang bawa enak. Sugan nanggap-nanggap di nu meuleum bata gitu. Tengah naon gitu kan. Tiba-tiba bos bata misalkan hayang nanggap urang keur meuleum ya euy daripada kesel geus nanggap calung nya teu naon. Dan penting mah dibayar gitu. Urang mah barung seni. Barung seni. Kan urang ai Acum Uda channel mah urang teu bisa kumaha ayeuna mah udah aya
Ade Gus Nandar, bos narik kumaha, Kang mah bisa kumaha. Ya intinya mah istilahnya mudah-mudahan naon sih ngaranna teh nya makin berkembang. Amin, amin. Amin. Da ieu ge nya mudah-mudahan naon anu istilahna nuju negosiasi minangkana mah Oh, ieu gitu? nuju negosiasi aya nu hoyong dipromosikeun gitu Terus nya aya tadi. dina TikTok, dina istilahna YouTube urang nya Oh. mudah sing janten lah gitu. Aya nu Amin. hoyong dipromosikeun produkna, hoyong Ya, dipromosikeun ieu hoyong aya gitu. Aya nu bahkan nu nyarios ka abi teh abi mah wios lah cenah. Nu penting istilahna naon namana teh cimol abi hayang lebet karena TikTok tok nah Oh, cenah gitu. gitu sok dibayar cenah gitu kan. Oh, terus Cek abi teh aya itu. heula jadi tidak perlu badami heula Oh, gitu. aja gitu Iya, eta teh. atuh. Oh, berarti ada nampi. Nampi, Nampi kalau bisa itu bilih anu bade hoyong dipromokeun gitu nya. Ayo mangga gitu kan. Dan sababnya inti nama urang ame sami-sami tiasa ngenalkeun. Bener urang tiasa ngenalkeun produkna kebanggaan ke urang. Angot anjeunna misalkan produkna janten pajeng misalkan. Oh, Wah, gitu. bunga. Bunga atunya bunga kamu ajeuna, bunga ade, Heeh. bunga pelaku abdi gitu. Gitu. Supaya nama nu hoyong dipromokeun teh masalah perusahaanana. Ulah ese ulah nyebatkeun dibayar lah, ulah teuing ada risil. Oh, gitu. Ulah teuing dibayar. Kan? Ari teu karunya mah. Gitu. Jadi anger dah meureun dina mah. Jadi anger karena eta Nah, bae. eta mah heureuy, Oh. nggak dianggap heureuy. Oh, jadi anger gitu. Nah, Iya, siap. lah da eta mah geus lumrah gitu. Ulah di gede-gede teuing mah ngan piraku we leutik gitu. Bosnya bisa gitu udah anger. Jadi Gitu nya. Iya, Nya siap. pemerintah. Terus ayeuna nu terakhir lah, nu terakhir. iya iya. Abi nyuhunkeun istilah nama naon nya saran ataupun istilahna nyuhunkeun support atau nyuhunkeun pangajakna pangajakna ka para pelaku seni nya istilahna utamina mah tina seni ieu lah nya tina seni calung atau bobodoran. pangajakeun cuang hayu istilah nama cuang kolaborasi Nah, Ya. gitu. cuang istilah nama barengan cuang ngadamelnya istilah nama ameh naonnya hiburan calung teh henteu pareum Teu pareum. maksudna teu pareum teh dalam artian henteu sih ari pareum pisan mah Henteu gitu ieu kan. ge. Ngan kitunya istilah nama pamorna masih kene teu acan sabuming pongdut Nya gitu. aya pongdut mah kan booming pisan Sareng di urang lamun gawe bareng kieu kabuka ke orang-orang lain gitu khususnya modal orang Bekasi, orang Bogor, Majalengka, Subang, kabuka gitu. Sok sanajan urang teu manggung ka ditu ge, aya kabuka. bener. Jadi istilahnya nya semakin orang biasa bebarengan jeung nu sanes gitu ya. Istilah nama saling kolaborasi lah gitu. Iya. Yakinlah saling mawar milik rezeki. Ya, Gitu. bari dibarengan ku hatian bersih. Tah, Ya kapan sok aya paribasa bersaing dengan bersih gitu dengan sehatnya. gitu. Kayaknya itu Gitu bener. Ku sabab aya nama ieu Pak udah geus rada tuduh dan tadi Beda ka ciri beuki rumah. da sapopoe ngarambet, ngarambet atau naon? Nyarontog, panen. tadi matas ngalak-kalapa, Oh, tas segala kaltuan. Ieu mah keahlianana multi talenta. talenta Iya mah talenta ieu mah. Jadi karena segala rupa bisa. Make gantar di tay. kan Make gantar di tay. pakai gancer di lacas locos. Aja slocok. Mantap bau lama menuju kejelasan katinggang bareta hulung kanjel kentob ya. Tah. Nah dasar tuh lamun eueuh jiwana eueuh kakuatan lah geus kudu ngajongkeng si balon. Ngan kuatan. Kan kuat tuh lah. Kuat naon? Kuat kan nyeri. Oh, paengan. Oh. Iya makanya ayeuna rada nyapunten nya rada ngelok ka lebet teh nya eta katinggal ngabukuna. Tinggal. Sebat ngelok teh dasarna cek abdi, cek budak akang kene ieu gitu. Karep akang rek ngamuk ka budak seg. Ai balik moal dibere duit meureun. Ngelok kieu ge dan menang haja. Iya. Ya kitu nya. Ya mudah-mudahan sih naon anu kurang ayeuna dibewarakeun Nya. kitu nya aya istilah nama salit informasi Mohon. kanggo sadayana aduh rada karago ke sunana bisi salah gitu nya. Iya. Nah, intinya kitunya rekan-rekan sadayana mudah-mudahan apa yang kita lakukan kemudian apa yang kita buat tidak
sekalipun kita niat kita untuk menyinggung nggak ada satu Teu aya kadinya, nggak teu ada. aya. Karena apa yang kita lakukan semata-mata hanya untuk hiburan aja. Iya, Bukan berarti istilahnya membawa properti ataupun membawa kata-kata ataupun membawa atau seragam misalkan dan sebagainya. Bermaksud menyinggung tidak ada sama sekali. Iya. Kita hanya karena kita masih pemula, karena kita masih belajar, jadi kita hanya memanfaatkan apa yang kita punya aja. Iya, Seayana saayana gitu. Iya, Nah, jadi hatur nuhun oge ka teman-teman subscriber, teman-teman anu sok karomen, rajin komen tiap upload aya komen, tiap upload aya komen, hatur nuhun. Siap. Komenna anu positif, anu negatif, nya mudah-mudahan sih perbanyak anu positifnya gitu Iya, nya. iya. Nya anu negatif lagi ditampil lah. Ditampil, Maksudnya ya. anu negatif teh nu masih saran gitu nya, Iya, masih saran. siap nampi urang nyadanya. Nampi Urang pisan siap. gitu. Nah, tinangtos lagi ya teh bangsa bapak-bapak urang teh bangsa bapak abri di batalion 323 pasti lagi ningali Atuh entong bujang kitu ti Kodim Ciamis naringali alhamdulillahnya sing sarehat sing ti perkumpulan perikanan ge aya. Oh, Luar biasa. Oh, juga nama ku gara-gara ngusuk 5 kilo eta teh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu nya. Jadi istilah nama nya intina sakali deui abi ngemutan kapayu nama niat ya niat abi Mohon. istilahna Acu Muda channel ieu hoyong kapayu nama podcast kieu teh kala eta batuk karena kan kadua ge batuk deui. Nah, niatna teh gitu nya abi hoyong ngundang-ngundang anu nya anu kenal heula lah. Iya, istilahna kenal mah lah. nya ku abi mah disebutna artis calung lah. Ya, sareng anjeunna anu siap. Anu siap hoyong ngarojong oge Ngarojong karena gitu. pamaksadan gitu nya gitu. Nah, mudah-mudahan sih kalau kesaeun gitu. Amin. Atuh cenah teu keresaheun da urang tanggung jawab ya. Ah, Kemajuan iya. ade siap urang cenah teu keresaheun keun bae. Ya istilah nama tapi lah yakin lah kapayuna mah istilahna tiasa sasarangan lah gitu, sasarangan lah. ngan bilih kieu nya bilih aya nu bade niat gitu urang hayang kenalan bilih cenah seurang teh urang ada kenalan ka ditu pamana ka ieu channel Acung Udang hayang milu kumaha teu pamiduaan tamu aya duaan. Itu naon? Naon? Iya kan mah hita kecuali modelna genepan ya moal mah patumpuk-tumpuk beureun gitu. Ai duaan ge teh naon gitu. Abi ge da parantos aya eta urang Subang, parantos aya nu hoyong sareng gitu. Wah, yuk. Hoyong ngiring kieu gitu sanes melawat sanes bodor hoyong tiasa Ayo siap. bincang-bincang sareng apa siap ada Adik Kusnandar. Ayo siap. Urang Subang, ke insyaallah sing tadi kontak. Intina mah mudah-mudahan naon kurang ayeuna dilakukeun teh aya mangpaatna oge keur batur. Amin. Intina mah kitu. Oke udahnya itu teh urang teh hitung perwakilan Kabupaten Ciamis. Eta. Oke ka Bapak urang ka Bapak Bupati nyuhungkeun widina, nyuhungkeun ridona, Mohon sareng nyuhungkeun urang kalancaran di Bapak urang. pangarsa Bapak Bupati ku anjeunnya. Apunten bilih aya Oh, kelebatan. da sami urang-urang kawali, terahan kawali. Makat ku urang teh hayang majekeun seni budaya Sunda nu aya di Kabupaten Ciamis. Eta panginten de. Nah, Abi konsepna istilahna nya Mang Acung sareng Pauda ieu teh kan asli ti Cisaga Ciamis. Cisaga Ciamis. Nya intina mah nya hapunten sareng nyuhunkeun supportna oge ti istilahna mah Bapak Bupati Ciamis Bupati gitu ya. Ciamis. Nah, dari Abi mah asli ti Banjar. Oh, Banjarnya. Memang Banjar. Lahir di Banjar Banjar. gitu Abi mah. Jadi istilahna istilahna teh jadi ieu teh kolaborasi Banjar jeung Ciamis. gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sih naon anu ku urang-urang dilakukeun ieu teh henteu lah henteu istilahna henteu ngabosankeun. Teu ngabosenkeun. Keras gitu keras gitu. Malihan Kapayun nama mudah-mudahan pelaku-pelaku seni anu istilah namanya anu anom teh ora keneh kan anu ngarura keneh anu gitu. ngarora keneh teh Anu resep gitu teh urang ge hayang miluan katariknya katarik. kapayuna kan urang ge meureun teu kolot kieu kolot. wae bagi kolot sepuh gitu kan Aya generasina aya generasi. ada paling hese Oh, paling hese iya, paling nyari generasi teh gitu Ya moal boro-boro ning urang nya ada urang mah hirup di kampung Nya. sisi gunung anu jauh ka lembur
gitu cek paribasana mah anu bau lisung teh urang cicing di kampung teh ayeuna ngadamel kieu boro-boroan ge bapak ke pemerintahan oge anu janten dewan ayeuna bapak dewan anu di Purwakarta Bapak Dedi Mulyani pan ngadamel channel Oh, gitu. eta urang mah kat hayang pendak cenah Pak Dedi eta aduh Pak Dedi gayana bahas Iya, benar. Iya, kapan bisa aya rencana Ade Kusnandar rek siap kemana-mana siap tembus. Amin. Siap sanajan sana wilayah tapi dah masih kan daerah Jawa Barat. Atuh nya. Iya. Nya pinten pagi itu ada deh utamina ka ada deh hatur nuhun pisannya. Haturna nyawung ieu tiasa ada deh ngangkir Kang Acum sareng Kang Uda kaleresan nuju rineh nuju nyase gitu. Ya. Jadi sakitu wae heula ti abi sareng Acum Uda Channel mudah-mudahan rekan-rekan sadayana terus ngadukung gitu nya. Iya, siap. Salam bakti rekan sadayana. Subscriber baru gitu nya. Terus naon sih namanya teh selalu komen gitu nya. Komen we gitu kan istilahna anu bisa mendukung orang gitu nya jauh lebih baik lagi. Terutama masalah lu komen sareng nyiumkeun kritik membangun. Iya, sip. Urang lampinya. Terus jangan lupa di-share. Share ya. Apa tuh di-share? Teu pukul. Suka teh di share teh di kieu. Alah eta mah disisir atuh. Di-share teh disebarkeun deui. Maksudna disebarkeun deui teh tina channel urang dikirimkeun deui ka batur, ame ditonton ku batur. Oh, iya. Itu di-share teh. Di-like. Tah, Tapi di-like anu ridho. Anu mihak ka urang. Maksudna teh anu ulah maksakeun. Nah, terus di-like. Ari di-like teh bahasa Inggris. Like itu bahasa Inggris. Kan lain on off stop kontak lain ya. Oh, lain. Iya bener iya. Ari like teh suka. Jadi di lopean tah. Jadi anu video orang teh di lopean dipencet lopena. Jadi eta teh like atau jempolna kieu. Kan lain kieu beda. Anu kieu butut. Lope I love you model gitunya. Lope lamun dina tok-tok mah lope eta menyukai gitu. Di lope teh kapan tanda cinta lin? Tanda cinta menyukai. Menyukai Acum Uda Channel. Eta Like, komen gitu kan, subscribe Wah, gitu kan, ya. jeung share. Opat kan deh nyebut. Sapir nyebut share dinya. Kan Nyebut share geura. memang sair. Oke, eta di abis sareng Acum Uda Channel tonton terus, kemudian selalu ya, pokoknya update-na ataupun videona sampai saat ini sih masih di setiap jam 18.30 gitu nya untuk munculnya video ataupun live-nya bukan live-nya apa? Jam tayangnya ya. ataupun jam tayangnya di 6:30. Mudah-mudahan komen we nya perlu live tuh kita gitu. Live gitu nya. Jadi secara langsung ya bobodoran secara langsung kumaha gitu ta. Namun misalkan memang setuju terus bagus ya misalkan seperti itu aya live-na nya hayu. Urang nyiapkeun kanggo live-na. Iya, siap. Gitu nya, macamnya. Da beda bisi wah ieu mah settingan bisi diedit wae, bisi teu percaya gitu nya eta teh tara pernah diudat edit kat-kata eta teh. Tara. Tara kan? Tara can pernah. Kat terjadi henteu eta tara. Langsung bae. Langsung esok sayeuna. Duka ting bade kumaha jadina. Duka teuing. Tapi alhamdulillah seueur udah resep gitu. Tah kitu jadi abi ge ngeditna teh hese sebenarnya. Tuh geuning. Iya, alhamdulillah tenan. Gitu ya. Jadi lamun misalkan memang ngadukung kana istilahna ieu terus hoyong aya live-nya komen we nya. Ayo Kang live-na. Tangke lamun tos ngadukung hoyong aya live jam sabaraha kudu live-na. Iya. Sareng hari naon. Iya. Tangke kita siapkeun jadwalna. Iya. Misalkan abi mah da mending kene pas weekend malam minggu setiap jam 7 misalkan nya kita disiapkeun. Kitu nya manganya. Ya, Siap live kan? Ya, siap. Ari tos 1000 mah tiasa live. Iya, Tos tiasa live Ya. gitu. Tos 1000 subscriber mah gitu nya mudah-mudahan we rada resepkeun. Amin. Atau nuhun Iya. sakali deui Siap. mudah-mudahan manfaat sarehat sadayana nu nonton Amin. seueur rezekina. Amin. Kemudian tina setiap masalahna sing enggal selesai. Iya. Terus mudah-mudahan mah teu aya deui masalah-masalah anu abot. Intinya mudah-mudahan. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.